We don't dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run a thing. Living in ruins of a palace within much. Atuh kerja dia kan di mana sempit gitu. Mentok nah ngasih itu jika kita jadi ada kan dia. Leueur tapi kan selalu kieu lamun aya kondisi misalkan coploknya. Nah, panas pasok. Kadang-kadang karaoke juga geus banjur di mereka Korea banjur sekali masuk ke deui. Dia tah nu boga kawasan ieu. Waalaikumsalam. Lanjut kakak ngaweng lanjut. Kakaweng Badur. Halo para IDS juga cawogi lagi nonton review ya malam konti paling akan sipir kesukaan bisa layan para KS. Ayo ajak. Aku KS. Bos, Hadir. dia ketuaan kudu ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng muni kasadayana baraka KS di kala tilu sadaya nangkum api doa kang Kang Sipit anu ngomong dan Bang Lukman oge Bang Lukman anu teu damang jeung berduka kadi terus api doa sing enggal damang sing sabiari-ari deui mudah-mudahan ngayugi barokahna sing dugikeun ka manten. Amin. Siap mangga ajeng. Bos Jajan, dadah Bos Jajan. Kita beriung di Pada Jaya di rumahnya Kang Sipit. Oke? Iya, siap. Guru kawani guru ka dieu. Aduh, Ieu nu boga kawasan ya, kudu ngomong heula aja dah. Aturan wilujeng muni ka sadayana salam kabingan dina ieu. Mudah-mudahan anu teu damang sing enggal damang khususna Kang Abang Lukman oge Kang Kang Sipit anu aya lingnya di palihan dieu. Diberi pados mun kitu atur nuhun. Mangga waalaikumsalam. Nah, sakitu salahnya sadayana ieu hatur nuhun jeung sobat terus linggih di bumi Kang Sipit. Mugi bumi Kang Sipit sing dienggal mulikeun sareng Abah Lukman oge sadayana nya.